Pak. Ngeunahkeun kenang teh. Ah. Lain kenang nu teu ngeunaheun, beuna belagu. Budak-budak. Tah, kudu diheulakeun teh nu itu nu leutik. Ieu. Ya, gampang nu gede. Jadi kumaha kieu? Itu Itu heula nu leutik. tuluy ka mah. Pan jelema oge atuh kan teh ujug-ujug gede atuh leutik heula. Tinggi babarian kenang teh babarian bulukan deui. Kulit nang ngora gitu. Lain ada gua nu ngora kulit mah. Gede kadang gedah. Ya ieu gedung deui. Nu leutik heula. Tuluy kan nu ieu. Dentang tek dikitukeun teh. Mak, Dentang tek kumasak dentang tek. itu Ah, apaan kieu kudu diajar orang bikin mah tong loba nu hese geuning. sok halanan. Ieu aing. Barudak areueuh ka mana malam minggu biasana sok rame teh. Eta teh ka mana? Padahal mah nek ieu kan ngumpul. Ini pepatahan kumaha carana posisina pan urang hayang apal tuh. Suku nyangkiwang teh nu ieu tah. Tah ieu teh rada etakeun tah ka dieu tah ieu teh rada mitos. Tah ka dieu. Piteskeun. Dia tuh Eta emang si suku teh asa kenca sabola. ini aku dua nana sih teka tuhu mah. Heueuh. Pan urang main sakeun teu bisa katuhu. Urang mah ka dieu urang mah teu bisa ka dieu batur mah ka dieu. Urang mah ka dieu. Ajaran besok dirinya ngeunang bisa teu urang papatahan. Asa benar atuh posisi teh pan geuning kieu. Apan dirinya kitu teh sarua. So ajaran heula posisi ngeunang kudu kumaha urang hayang apal kitu. Ampun aing. Nyaho kenang ieu Pak Asep Sunandar baheula amarahum. Heeh. Teh rabah urang. Besok urang di belah ditu dirinya ngeunang depan ka dinya dirinya mah ka dieu. Saganya lah mesti hese diuk. Ulah gampang euy cocok heula. Karaanan tuh. Tipu euy. Ku batuk mah da yang rangul jadi euy. Heeh. Barudak eueuh urang mah duaan baduit ting. Waduh teh naon badudak kitu ah di. Ya mau menunggu. Tuh tinggali suku ieu tuh, nya tuh tempat tuh. Tadi suku ngaranna. Nya, Eta pan-pan mah bener urang suka dinya peukeun nengke perkenalan. tah itu ngaranna teh suku. Cokor aing nya. Itu geura suku. Heeh, tuluy. Suku teh ka dieu keun tah. Mun nyekakeun heula sukuna ieu. Lagu tidak adanya mah. Aing jeung rambut teh dia. Tarik teuing euy. Teuh, nya nu ieu. Eta kadinya asup. Tah nu ieu asupkeun tah. Itu ieu ge suku. Apal urang ge kalau badinya nama pek-pek. Aing mah secara apal urang hayang nambaheun kumaha. Ngarah eta mah nu ieu betot ka dieu tah si suku ieu teh nya seng ka dieu. Tah leungeun nu ieu kieu teu. Panalobana mah kieu dangah. Tapi dah kudu kieu kak. Ieu nyiku 80 derajat Celcius ieu. Sok cenah nepak Pak Ipin cenah teh atuh bisa henteu teh ngeunang teh teh. Ulah teh hari unggul Ye. ngajaran heula.
Atunya ngomong geus jago. Ngomong nepak atuh. Niku. Tah kalau bahaya kieu keun. Gara-gara ada makna. Yang keur dinya mah sebagian mereka dengekeun. Tanya batuk deui. Loba alasan wae itu. Ya, tenggelan anu jatuh mah nya. Ais. Acrok teh. Ais. Teh bagian gedung teh mah gedungna. Ka gedung ditengkep. Tinggal sekalian. Tata tentu geran teh. Iso. Biasa beda ieu mah bohong karena aku kieu nya ya bohong jika orang masa teh kieu gegetan. Iso. Cok, iya. Bangpak sok. Apa nih anak gampang bampak ieu posisi ngaran dina perbakokon. Sok. Balikeun deui da urang teu bisa ari mah. Ieu urang mah. Geus mau menang duit aya mah kan urang mah kaya mah. Bukan ini dagoan ku beas teh. Geus mau menang duit ku loba cetak gitu. Di soetan tontonna kubaham kudu nepak kumaha urang. Ya. Bangpak sok. Nah, 2 kali. Tulak bantingkeun. Wan geuna. Heeh. Hijikeun. Sakali deui. Bangpak. Tulak bantingkeun. Ya, sakitu nya. Mun eta mundur. Maju eta maju. Nah, tuluy kieu. Bak ipong, belaku. Deui. Bangpak. Make nangka saeutik jadi ulah. Bangpak. Ieu moal kena denger katul euy. Eta kumaha? Cenah ganggu Pak Haji euy. Moal. Urang kene itu kitu marona atuh. Udah nyalakan nama ka urang da saudara urang. Bangpak lewat. Bangpak. Tulak bantingkeun. Tah geus tuku di pepatah kudu laplek. Laplek urang atuh. Ngigelan kumaha ngigelan atuh. Iya ya. 1 2 3. Kela. Ya euy kunaha euy. Kok. Ais. Geus ayo balik. Geus nya. Balik ya.